Ya, boga kenalan teh itu kebon ngurus abahna eueuh. Lah jauh kumaha? Aya mi paling oge mangkara. Sugan daekeun eta ge ke kuyah ditelepon. Kerang telepon heula nya. Halo? Assalamualaikum. Salam. Kan saya. Halo, ieu sareng mangkara? Hah? Nya aya peryogi maksudna nanti itu kebon abah teu aya nu ngurus mangkara daek teh ngurus kebon abah lamun tiasa mah ayeuna ka dieu. Panamelan? Nyangkas kadinya. Abi kadinya. Oh nya, diantosnya. Nah, abi kadinya nya. Heeh. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa gawean euy? Lumayan orang keur nganggur teh kieu. Iya, kali itu mah. Atuin aya. Enggak sesudah telepon mangkara teh engke arek ka dieu sore. Tadi aing si telepon atuh. Itu perhitungan mun dia. Iya le nya. Di mana mah alus. Tapi kebona di mana cenah? Kan itu wae tuh. Itu cuma itu. Geus kolot. Tapi eta samara keneh eta. Bisik kitu nya. Mau ya? Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Aduh, punten. Enggak. Itu beli hurin tuh dah. Yo, beli di dagoan tadi. Punten heuhnya, gua Sami-sami. Ka dieu teh beli tadi atuh. Telat ya dia tuh. maksudna ieu teh naon ieu teh acara ini gawean mana? Enggak, mi teu nyaho. Oh, abahna kali itu ke Jakarta. Kebona udah ngurus balala. Mata kereta dia. Eta mah mang ieu mah hampuraeun da ngomongna geus kitu. Da geus adatna ngomongna tarik. Mentak ulah aneh. Oh, emang kitu adatnya nya? Heeh, geus kitu adatna. Biasa tuh ah. Ngomong teh gitu. Udah kumaha? Enak kumaha geus adatna mama kieu. Anu geus tutup poin kieu we. Sok ngajuk di dia sok ngajuknya. Nganjuk, osok kita. Sing anu mah di sawah ditu. Ulah naon di sawah mah di bangkok. Aya daster panti ieu. Sok kubraga coba neuleun ka dieu. Ka dieu. Ya. Tong sok wakal ngarobrol heula ieu milihan heula bae nya. Aya spray anti reup-reup tah. Aduh. Anti reup-reup. Mandi nyaho lah. Sok bulukah marilihan. Asia mah yang mahal wae. Tong ngobrol nutup paruguh mending milihan bae heula ayeuna mah. Ya iya, kita gawe di kebon, Ah, kebon. Kebon naon? Nya kebon naon we da. Atuh Kebon gedang. Mun sampe ke Mang Gedang ke tuh di ditu ngurus abahna eueuh. Mana kemana? Ka Jakarta kali itu. Ke Jakarta. Heeh, ke Jakarta. Ayeuna mah mending milihan bae ulah. Teu boga duit, yang beli baju na oge. Ya. Aing teh gawe teh cerita gawe banyak kieu. Cerita gawe. Angker edit mah. Mending nganjuk heula bae ke gawena. Iya ngaganggu wae ongkona yo. Keun bae ngaganggu mah tuh. Tah, cenah calana Tenang gitu. Jeung amang mah. Tah. Ana ajak amangin. Terus antar gier mau ngajuk gitu aing kemarin ge di Bang Emo keluban ieu teh can bayaran. Kan bayang penting ulah depan emok. Pang emok pa ulah. Ayeuna mah. Tong sok pusang-pusing ieu mah. Dah buru calana. Supaya eta cenah amang gaya. Aing mah ka dieu teh cerita gawe ka dieu ya. Buat teh anan mana we kebona. Geus mah gimana? Itu kebon di kidul tuh di leuweung. Udah di mana? Leuweung tuh di itu. Tunjukkeun. Di itu di gunung. Hah? Ayo mah. Gunung. Ayeuna tunjukkeun heula di mana. Ayo temangkat. Ayo. Ampun teh kanan. Aing teh lagi kos kieu. Ampun nya. Heuh, ampun. Ayo siap ya. Itu masuna. Masuna. Tunjukkeun. Ayo mulu kan itu.
Mana tuh kebunnya? Tuh di ditu tuh di kebon kidul tuh leuweung tuh. Itu lawir. Kalah dia. Kumaha maksudnya di mana? Luas tuh. Luas tuh tuh. Ya, bener-bener salah aing heula gajinya sabaraha? Jadi 100 sa poe. 100. 100 poe? Heeh. Jadi sebulan sabaraha? Bulan 30.000. 30 Kalah 100 kasih kayak itu polo. Pak. 1 juta. Asbul ah. Juga kapudupuan nih. Benar. Lain 100 mah 10.000 murah. 10.000 mah tuh. Makan tuh ka dia, mamahi. Gimana tuh? Itu krek bau jeung bisa krek bau. Sing benar, diarak-arak moal. Ye. Sok. Benar. Ya. Nyugut tuh ibu atuh ini ya. Naon we bebas. Bebas. Itu curi ya. Musuh wae. Kumaha maksudna di urang teh ngajakan naon di kebon teh? Mun aya misalkan bangong dahat kok. Heeh. Bae, anak bangkong oke. Yang bae. Ya, ayo serius ah. Bentar. Itu. Hah? Di mana bi itu? Tuh di ditu kebona aya teu menik tah hariwang aya naon. Kumaha maksudna ieu teh? Urang teh. Berat sepuguh teh tuh gajina gitu. Cenah bang ngomong, kagak ku aing gaji bener. Hah? Kagak gaji bener ku aing situ sok gawean heula. Ayo, Dia nyaho can kebona. nyaho ka kemana? Kebon teh gede, ya kebon dirinya bener ya kebon. Bener, Tah, iya aing ya. Kumaha? Iya ngomongna. Tuh, mereka poka di itu tuh, pacara heula geudeung. Gol. Bener gitu. Maksudna kumaha aja, maksudna ieu kumaha sok mana urang cicing di mana ya saungwa dia. Aya, saung mah aya. Siap bener rek digawe moal. Bener digawe, dan soalnya orang itu ge nganggur. Jadi sawa ge cicing ulang-ulang mah jemangkong. Siap ada daripada ulang-ulang kan. Di ditu, di dia geus di kebon, di ditu tuh. Uruskeun. Ya makanan wah. Aya. Baraha? Makanan naon? Maksudna berahan gitu. Dibere, ngopi dibere. Oh. Udah. Udah dibere. Alhamdulillah. Sok. Ayo. Sapoe bener 100.000 benar dia. Benar, deal. 100.000 sapoe. Nya 50 atuh kan yang dibere dahan, jeung kopi, Itu jeung atuh 100 cenah. Coba ieu beda deui mah. Hilang lah. Enggak sampai 100, sebedahan beli kopi. Mbak. Dia ngomongna, ulah tukang teuing. Ye, torek naon sih? Torek. Bener corek maksudna. Ngomong teh apa? Jeung torek wae, aing mah dipikir-pikir. Kan bahasa kitu nah. Ya rek muak gitu maksudna. Muak sok nyangan deui sajen. Moal keueuh we, rek kasihan di tanah. Aing mah mau ke batur. Ya geus atuh ka abi. Heeh. Ya geus syukur kitu mah kitu. Soalnya abi kitu nganggur. Heeh, Lumayan nya tama-tama saeuting pada cicing mah kitu nya bener teh. heeh. Nah, gitu. Kok bisa nyaho nomor abi gitu si ieu teteh naon ieu teh? Heeh. Ngaranna teteh saya. Di Abah. Oh di abah. Oh, abah masih ya. Tah apa abahna tuh mana tuh abahna? Amang eta mah sok lengotan aneh pikun. Geus pikun si kana. Henteu masuk ngora kene atuh. Oh, pikun eta mah. Jalina Tapi ada abi mau capek ngomong ah. Heula maksud tapi abi mau langsung gawe enak. Pikiraha. Paling ge enak heula, paling ge isukan. Heeh. Ada bohong. Benar ka dia isukan. Cenah ngomong 100.000 yang udah ka dia. Enggak di dia digawe enggak tuh acara ang kebon. Oh siap. Pacul. Biasa we tuh ngomong teh ngikut suncak. Udah biasa imah ngomong kieu. Geus logatna. Hah, aya mau itu? Mana? Oh, berangkat di Itu, kebon itu. mau. Mana itu? Di mana? Bisa tunjuk di kebona Oh, Bang. ayo atuh. Hah? Tuh, ayo turukeun hayu buru ka dieu. Ah, bos mah. Tuh, kebon cau. Tuh. Repot 5.000 amang teh ah. Itu saya itu nya. Tuh. Coba ka dia. Kan ka dia dongkok deui. Tuh, tempat. Yo, tuh. Mau. Oh, kebae mau ngeun ah. Maksudnya kumaha? Dongkok atuh. Dongkok. Tuh, mau. Heeh, kebae mau. Monyet. Mau naon moal itu mah. Kemarin ini itu. Heeh. Kemarin Hah, bulan tuh. Sebulan kamu teh. Ah, benar sih atuh benar mah. Ah, Ih,